tolol tak kiai. Atuh kiai mahrum berarti. Orang kabehan meureun tah mah. Ya Allah, jangan teu cak kiai teh kula teu pernah nerangkeun ka situ. Aya tah? Oh, pernah ge babna bab nyusu. Lamun aya budak disusukeun ka awewe, haju nyusu aya 5 kenyotan. Budakna di bawah 2 tahun eta jadi ibu susu. Ari geus kumisan kitu mah. Manya tuh jadi ibu susu. Enggak suari mah beritakeun deui di TV silahkan nyusu kembali. Kiai tegas sama kiai tak maksud. Watuh penting enggak berjamaah kabeh. Tah ieu kasalahan hukum. Kasalahan hukum atuh kulawan teu diterangkeun umurna.